Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Wasyamsi wa duhaha Perhatikeun srangenge katut cahaya wal qamari idza talaha jeung bulan nalika nuturkeunana nyaangan saperti srangenge wan nahari idza jallaha jeung berang nalika braena wal laili idza yaghshaha jeung peuting nalika reupna was samaa'i wa ma banaha jeung langit katut nu ngadegkeunana wal ardi wa ma tahaha jeung bumi katut nu ngamparkeunana wa nafsin wa ma sawaha jeung jiwa katut nu nyampurnakeunana fa alhamaha fujuraha wa taqwaha tuluy dibejakeun ka manehna jalma kana kajahatan jeung kana katakwaan qad aflaha man zakkaha saestuna bagja pisan jalma anu nyucikeun jiwa wa qad khaba man dassaha jeung cilaka pisan jalma anu ngotoran jiwana. kadzabat thamud bi tawaha Kaum Samud ngabohongkeun ku kawang kelanganana idzin ba'atha ashqaha nalika jalma anu pangjahatna ti antara maranehna hudang. faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha Pok Rasul Allah nyarita ka maranehna ieu onta Allah geraraksa ku arandika katut inumeunana fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha tapi maranehna ngabohongkeun ka Rasul sarta eta onta teh ditilas ku kituna pangeran nibankeun siksaan ka maranehna lantaran dosana nepi ka rata binasa wala yakhafu 'uqbaha sedengkeun anjeunna teu sieun ku akibat pada melana